ieu ngararongsok kumaha ieu kahirupan teh poek ieu anjing. Rongsok eueuh rongsok. Jangan bergerongsok. Boga mah. Sok anjing, rongsok anjing. Anjing goblok nih itu kalau ngerosok teh kasar anjing. Aku dipapak. Rodat anjing jadi kan bebenangan Rodat anjing ah. Kumaha itu sapopoe teh kieu we jeung kieu salaki gawe. Beas di imah bea, minyak segala bea kabeh. Salaki teh ngajak dog, muncul aing mah aya usaha gawe ke naon ke segala daek gitu. Imah kalah pipilih digawe oge. Aing aya rodat aing hirup. Iya geus di mana? Wayah kieu karek torojo lainan yang gawe kalaka ulin wae. Sosok nean gawe itu segala beak di imah. Geus di mana ieu? Kalah keluar wae lain gara-gara dengan gawe. Iya duit geus areueuh, geus teu boga naon di imah oge. Bea segala bea. Lain dengan gawe kalah ngajedog wae di imah. Dieu. Macam dah kumaha, aing berbegas guys di luar nih, anu guys ikhtiar, cicing we nu di pamajikan mah di imah teu kudu mikiran segala itu segala iya, orang guys di luar bieu teh. Ya karek balik. Emang mau duit sabaraha geus di luar teh? Ya, ini duit ya. Ini cepot. Teu salah ieu duit. Nya 2.000 nya 75.000. Nya ieu mah duit mainan lain duit asli. Naik kumaha dadeulan maneh? Jing, mah asli itu duit palsu eta. Tingali matak oge boga panon teh. Ah, ini ketipu ai setan ini. Rajeun keluar mawa duit mainan, lain duit asli. Baru geus atoh jang meuli beas. Rongsok. Tah, aya tukang rongsok. Ku aing di kilo mah daripada eueuh gawe di dieu teh guna oge di imah sia. Cek, rongsok. Naon neng rongsok? Muhun cek, rongsok ya. Aya cek ka dieu cek salikula cek. Mana rongsok teh? Tapi moal mahi ieu mah karungna oge cek. Maha moal mahi. Heuh da cek gede barangna ge cek. Sagede kumaha? Tah iya cek. Tah rongsokna cek. Bawa we ku ece ju. Bener neng, salaki rek di kilo. Bener. Kebeneran marana. Hah? Naon aing di kilokeun? Ayo atuh. Ayo, atuh.